Kayak saing tuh beak-beak karena saya konya dioper mah. Jelema majing sih. Kayak koing di ieu dioper bae kan nungguan jelema lah. Kak, dia kelarang keliling beta mending teruskeun jualan aing dah, aing capek amat yeuh. Aing jualan naon gitu? Kita jualan naon? Jualan endog aing tah. Teka dulu aing ngomong es. Tah buka aing beta bawa es tah, aing capek aing dek istirahat teulan. Cek aing mah kitu campedak eta tadi orang esnya. Oh, atuh goblok, pugu aing jualan es tah. Dong jualan campedak meureun. Atuh aing koen tiba eta sabaraha duit sagelasna? Tah koing dijual 10.000. Upah dia 3.000, aing 7.000. Oke, kuari aing berangkat nek jualan. Yo, bawa yo tah. Tah, aing jalan. Dak es amis yo, es. Es amis dak, es. Amis es lagi yo. A few moments later. Es aing dak butuh amat yo nu meuli kamarana ieu mah yo. Asina moror keneh meureun. Woi Putri, Nonis, dia karak balik sekolah. Tuh, yang karak balik sekolah dia kudu tuh sekolah. Emang perlu nonjing yes. Ya perlu iya acara keluarga. Yes orang kayak Madayu aing hayang minum amat. Oh aing hayang minum hayu di mah aing mah loba dia. Oh kapan deh acara? Esna yo, amis, esna yo, esna yo. Ih, jaka bener tukang es. Ih, eta mah si Arka jeung si orai pucuk. Kapan mah juragan dangder kapan jualan es? Oh nya ih, bangkrut meureun. Oh meureun bangkrut. Kita sapradi. Esna yo, esna yo. Wih Arka, ka dieu aing hayang meuli es ye. Oh iya ka dieu. Barahan ieu esna? Atuh 10.000-an. Mahal amat. Oh nggih, geus gratis. Oh geus ka minyak sarangan. Kapna. Iya, jangan kan. Yo, oh ya budak, aing teh nyekelkeun nu kieu tutup. Ulah kapan mamang. Kita dihakan bener nya. Oh ya tuh mamang dihakan ya. Terus kira ada bisa mah. Tegas. Tuas oh. Imong tuh mamang Aneh-aneh bae jeung mamang mah. Ieu reges. Neng kita merugi urangnya patina udah loba deui nyukna. Oh lah mangan ge. Ieu jeung jualan. Tuh mamangna ulah bebeja eta ulah bebeja di gratis. Nun kitu mang gitu. Oh nun mang. Hayu yuk. Ya beli. Oh jaya kene. Kan aja mah dikueng lah digratiskeun deui lah. Iya. Gampang deui. Yo, esna yo. Esna yo, esna. Mang ka dieu mang. Dia jeung Arka. Oh jeung. Tumben dia ngejualan es. Oh dah, keng kadinya. Nang es yo, nek lempang kuari. Kan Arka baran. atuh 10.000-an. Woi, naon malah jeung dia mah. Atuh aing setor deui kana bos aing. Intok pokona mah aing mah pung. Kandakeun hargana. Sabaraha duit geus dia? 2.000. Oh geus, nah duitna. Ari traktir aing kumaha jeung dari teu duit masa aing traktir. Ih aing mah goceng uang. Heula, goceng begenya. Oh geus ka dieu. Oh nya. Oh. Ta. Oh, tadi. Istirahat sukan. Tiluannya, geus. Kira ada makin matoki. Pugu gasna beak. Ih, kumaha jeung tangan. Geus pugu beak geus kowe sieukeun ya kuari yo. Aing kumaha jeung. Didoni mang. Yo, ieu 2.000. Wih, detik aco. Ih, deui jeung ieu. Soalnya aing setor dak ya mah. Sembarangan bae je. Ih. Geus 2.000 mah sakitu KBG. Yo, ieu mah bos yo. Ya bos, bos mah banyak. Dia aing minta deui aing mah sasinduk deui pokona mah. Nggak sudah komen dari ya, aing merana capek yuk. Jelas mana?
Tah, dia sarwa yang ngisi eta batu dia. Wah, berarti dia. Batu dia yang kena iya. Emang berarti dia. Aing darah goceng dari ya. Wah, itu mana kan? Baruan mahal. Oke, kami main bola. Oh, aing kelempang deui lah. Aing, rugi aing. Ngedit ngegoceng. Teh, itu mah ke Arka ada lo ge. Heeh, Jing. Jualan es ngomong nama juragan dangder. Untung kau yang diputuskan si Arka. Tidak, jaya mantan anjing isin apa ini ya? Kumana kelewat nak kemana ya aingnya? Arka ngomong mah juragan dangder di jualan es jeung kuari mah. Ih, atuh ieu mah jeung sampingan doang. Atuh kebeneran meloba keneh, kayak dijual ku urang kawin mah. Sombong amat. Geus lah ulah ngaromong bae neng. Mending minum es yo. Gitu ya si Arka. Neng, aku tuh yang mamang akan apa ya? Lah atuh mah. Atuh lajeng dah ka telat. Bener ya gratis es. Gratis anu geulis mah duaan. Merugi ya. Atur nuhun ge nya. Pokona mah urang melah eta mah ya ikhlaskeun bae. Ih. Yang penting mah sehat bae aku urang lah. Tur nuhun ge nya. Siap. Rek we heula ya nya. Ayo. Yuk, naon Mang? Mun. Esna adem, esna. Wih, kabener na tukang es geus main haus tadi tas main bola. Aing beli es heuleun lah. Esna. Woi ka aing meuli es yo. Esna sabaran, Kak. 10.000-an. Wih, malat aing mah duitna ge 5.000. Oh, kajon lah. Oh, geus yo. Yo, wadahna. Kayak. Ada wadahna aing nyukeun. Oh, geran. Masih mau bating dia mah. Kemana anjing bukurna? Ih, dia mah geus mah aing dagang es di komen di pugu buku aku beak bedak di kan. Oh, geus lah, Tin. Oh, geus Bukurna nya. naon? Oh. Kajon. Kayak kedua tanya. Oh. Tilu tah. Tah opatnya. Tah. Kau ini tambah tah karena tadi geus 5 tah, ditambah geus 1 tah peseubeul. Yo. Oh, geus game hon aing. Oh, geus. Tutup deui. Dina poho. Oh, geus aing deuk lanjut main bola di, geus aing balikeun. Oh, geus. Dua emang nyari beuteung putri. Kunaon dia anak lahirkeun? Dia. Tah nyari beuteung gara-gara tangakan si Arka meureun. Ih, cak ame dia ngahirkeun kitu aja Asal media. Eta meureun gratis teh ya. Oh, meureun. Aduh teh, kan menyeri beteng amat. Lapar meureun dia mah. Lain akan es si Arka teh meureun. Bisa jadi meureunnya orang diracun ku si Arka. Coba orang tayangkeun yuk. Ayo orang protes. Greget amat ke si Arka racun orang. Jamet kunaon itu? Ih, hoji samperan yuk. Ayo. Kunaon jamet? Jadi beteng aing akan es si Arka. Oh, kami kita di nyari Oh, iya, beuteung. Kurang tayangkeun bae yuk. Ayo. Ayo. Eta jelemana. Kemana itu si Arka jualan es can balik-balik jaing kasar yo kita menganjang heula kitu kana rangga goblok aing di dimandingguan kasar yo ih eta kita jualan apa ndek pesta kayak mau poin ayo mau kanan ta lah jelema kita jualan ala kes koin tangan lah kemana itu jelema Esna. Dia itu si Arka. Kak, kadi dia. Sebiaknya netes na. Kayak tengkorak. Beak. Dia itu beak sakitu pinuna. Kemana duitna? Yo nang duit goceng. Biraku non es loba menang duit goceng. Ih, papohoan tadi. Aing kue traktiran budak dikeun. Angsat dia. Kabur. Action.
Wah, matang. Rujak Action. Ih, eta masih Arka jing. Ih, hoo jing. Meliu. Action. Ih, si akene. Tadi geus aya nu ieu Numenya menyo. Action. Ih, itu mah ka Arka teh. Ngomong nama juragan dangdut kana tete. Ih, ulang-ulang. Action. Bohong dia mah ngomong Action. emang ribet tuh. Kunaon Denis, kunaon? Anjir ribet tuh gara-gara ngakan es teh mun tadi si Arka. Ih, diracun meureun ge urang. Action. Ih teh, jadi beteng amat. Action. Teh ikan mah nyeri beteng amat. Lapar meureun dia mah. Lain ieu mah doang terus minum es si Arka teh ya. Bisa jadi merenya dilacun. Ih, dilacun.